Assalamualaikum, A. Ya, sareng pangantena. Sareng A, saha? Robi di mana? Hah? Oh, Kampung Patro. Di mana Kampung Patro teh? Oh, di Kadung mana? Oh, masih di Garut tanya. Oke, deh, haturna waktosna mudah-mudahan acarana lancar aja. Sareng nu nikahna sareng saha? Oh, sareng di Kampung Tambakannya. Oke deh, A. Terima kasih ya. Assalamualaikum, Pak. Rombongannya udah datang, sahabat. Kita tanya dulu sama rombongan yang baru datang, sahabat. Assalamualaikum, Teteh. Rombongan di mana ya, Teh? Pernikahan teh? Di Patro. Oh, di Patro. Kampung daerah mana, Teh? Oh, di Kadung orang. Mudah-mudahan acaranya lancar, Tehnya. Iya, nu nikahna saha, Teh? Robi. Robi sareng? Lala ya? Oh, sareng Lala. Nah, ini sahabat, pernikahan Robi sama Teh Lala di Kampung Tabakan punya.
Matur nuwun teh wartosna. Assalamualaikum. Assalamualaikum teteh. Doa kang kedua mempelai teh. Semoga sakinah mawaddah dan warahmah. Terus teh amin amin. Matur nuwun wartosna sareng doana. Assalamualaikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika yang Robi ka Nilala ngeramak senang salam bagi nyebakeun ka junjungan Allah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badai mayar mas kawin kabojo abdi anu wastana Nilala ku emas 12 gram dibayar kontan. Dibayar mas kawin ku caroge abdi ku emas 12 gram dibayar kontan. Kalau salah jenah pengen acara penyerahan di